Alhamdulillah hasil tani teh aya hasilna teh mah. Jualan lumayan jangan beli rokok jeung kopi lumayan kan. Sakilo 5.000 lah bae lah dimurahkeun lah sakilo 5.000 pokoknya. Sakilo 5.000 kamera ibu ini senang ngarumpul. Waalaikumsalam. Kabeneran pangajual ke ieu dukung. Kenaon? Panen wa? Alhamdulillah ya hasil diguna biasa tani. Sabaraha sakilona ieu? 5.000 di mana 5.000. Wah, pangajualan terus wa. Pangajualan ke bae di mana 5.000 kok we eta mah jual sabar-sabar oge kali itu nama. Bisa jual 7.000 kok bae jual 8.000. Kalau kiloan halawa jual Penting mah ti wana 5.000 heuh. Kok bae eta mah ikan itu nama sabar lagi bukan pangajual tuh ya. Halo? Duh, wa, hampura wa Naon sana apa butuhan butuh. Aing butuhan lu ieu budak cenah ceurik. Alah aing mah kumaha saya ini pengajualan keun nya Kewe sugan aya nu papangi di jalan numpang bejakeun. Heuh atunya nitip sangat banyak. Heeh, ieu ngasaan jiwa. Eta mah ulah we mesti kilo ieu mah. Mesti kilo bahaya. Jawanya. Sok kada mun mah panggil jelema. Heeh kan. Sok. 1, 2, 3, 4 kilo. Hiji deui berarti 5 kilo. Ayeuna 5 kilo teh dijual 5.000 20.000. Itu ka mana nya cara ngalian eta mah. Bismillah Wah. Ayo teh sakot ngaruruwas aing mah. Hei, Tong ngaruruwas. keur naon? Pengiloan. Ngiloan Hasil tani biasa pepelakan di kebon. Kayak dicalan dukuh pangajualankeun. naon eta wa mangu pisitan wa eta? Pangicalankeun ku ece dukuh sanes pisitan dukuh anu amis teh geuning. Ah wa, mah payu mangu ceuyah ayeuna mah. Lain mangu dukuh ieu mah dukuh anyar keneh meunang ngala dukuh. You know dukuh. Yes, Haji Mate. Aduh, aing lupa aya Haji Mate. Aji Maste, bukan Haji Marte. Bukan. Ih, akhirnya ece pang jualan ke ieu duku engke ku abi ece diburuhan. Ti abi na 5.000. Kok pe eta mah ku ece ek sabaraha diical lagi. Bade 6.000 mangga. Bade 7.000 mangga. Nanti abi na 5.000. Heeh. Yes. Ngomong teh tadi atuh. Para pilieur ka euceuna. Kapan abi kita tadi nyarios kitu. Tadi nyarios kitu pangicalankeun. Ieu ayeuna mah ece ayeuna keliling kampung pangicalankeun. No. Yes. Heuh yes. Kun bae atuh lah aing mah. Ade 5.000-an ti abina 5.000-an. Heuy, 5.000-an pokona mah ti abina. Ku ece mah pek 10.000 ge teu naon jang buluh leuleupangana. geus kitu deui bae. Diburu. Pokona make ka abi teh tai teh 5 bungkus engke ka abina 25.000. Kopo eta mah kumaha ece ka tukang jualan mah ting sabaraha oge Lieur aing ngomong jeung sua mah lah. Lain lieur, kade kudu balik duit, ka abi kudu balik duit. No. Yes. Ini 25.000 ka abi 25.000. Heuh kun bae. Ojik, kade. Lain si uwa mah ku soleh-solehna dukuh ge dibagikeun nah aya jelema soleh-soleh teuing mal aya nu jiga si uwa solehna dibagikeun dukuh oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, iya dipiwarang ngabagikeun dukuh ku uwa atuh lumayan surna teh. Oh, si uwa ulang tahun. Tatanen cenah kaban si uwa. Oh, aduh, wataskeun aja hatur nuhunnya itu nu seueur tamu bae disuguhkeun nya. Lamun itu cenah berkah. Itu hiji cenah ieu hapunten nanti si uwa ngaraosan. Cerita. Manganya nyangakeun seueur deui bujangan ajeuna. Iya. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Enon ece. Iya cenah uwa piwarang pangbagikeun ieu dukuh cenah kebon uwa cenah. Aya ku bager nya uwa. Nuhun atunya wa. Sanes icalan sanes. Kita diicalan dah. Nuhun masihan paneme teh nuhun saur abi teh. Oh, kan bae. Nuhun kitu nya. Eta teh si uwa cenah amanah pangbagikeun nyangkakeun nya. Nuhun ka uwa nya cing langkung seueur kitu buahna. Ece.
Waalaikumsalam. Ieu keamanan ti si Uwa katitipan cenah piwarang pangbagikeun duku. Terus tatanen ti kebona. Ya, nuhun pisan kita kasih uangnya. Henteu diicalan. Sanes icalan eta mah. Piwarang pangbagikeun. Nya, abi nuhun kitu kasih uang. Nuhun pisan. Ih, aing mah lain dijualan eta mah kope mere. Ih, liurnya si Ece mah. Kitu si Ece mah nya. Liur pisan. Ngadaguan si Ece malin daguaneun aing nya an kitu teh dijualan euy aing paur didikeun deui wae we aing kitu. Ah mudah-mudahan mah tidak nang duit enak. Pak, Mana Cek? alhamdulillah Wak. Entos saraya naruhun cenah. Alhamdulillah naon ieu? Ieu naruhun cenah. Naon? Dibagikan dia ku Ece geus. Allah pangeran aing. Nah, kalau cerik Lain dibikeunan pangjualankeun cik abi teh pangjualankeun. oh menara tohon Wak. Neta tadi harayang cenah duku, cenah nyebut teh nuhun kitu kasih Uwa cenah. Aing Oh, si Uwa sadakoh ceuk Ece teh. tadi teh ngadaguan hayang rokok, hayang kopi. Nah, Allahu Akbar. Heuy, Nah, eta dipasihkeun sadayana. lain ari Ece masuk asa aneh ka Uwa mah. Ongkos sadakoh tapi dicengcerikan atuh sing ikhlas Wak. Lain sodako pantanya teh kita pangajualankeun. Pangajualankeun. Oh, dangus di dia ke araya batur ge nuhun cenah. Kiranya ku aing di headshot ieu kudu dikieukeun ya cicing ku aing di headshot ku aing.